Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci, nu parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh farata jamin asbata bi'amin al-mukarramun, para alimil ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, bil khusus pisan keluarga besar duka Abah Haji Tajudin sareng reng-renganana sawargi-wargi nudina kasempetan ieu anjeunna nuju duka kalengitan cocoan nu biasa aya oomean eueuh pangbelikeun mobilan gerage oge di dieu aya Kiai Subandi sareng kiai-kiai nu sanesna malazim kuring ge nyandak kiai sepuh anu meureun lah moalina deui sigana. Alhamdulillah kalayan inayah ti Gusti Allah sawihna ti Bandung kuring rada kurang sehat ya pakai jas ya lain gaya ya tariris tapi dikersakeun ku Gusti Allah meureun geus aya catatanana kudu ngiring tahlil nyaos di ieu tempat. Mudah-mudahan ngahibur ka almarhumah anu parantos mulih ka jati mulang ka asa, anjeunna dihibur ku urang ku babacaan ku zikir-zikir sehingga anjeunna bisa bahagia di jero kuburanana, bisa senang bunga di jero kuburanana, bisa jadi cararaan tur lalega. Lamun urang nyaritakeun maot urang geus sering tepikeun kalamun ditawarkeun tapaeh kanu kolot ulah urang nu ngora mah beureun mun ditawaran moal wakadaek ieu nu kolot teh. Ya kira-kira jameureun nyana mah geus kadaluarsa.
ngaji kira-kira lamun maot isuk daek can daek keneh bae ya Allah padahal mau di pangsenang-senang maot lantaran geus eueuh aktivitas teu kudu digawe teu kudu tani bahkan teu kudu salat teu kudu puasa jadi sakumaha tadi cek aspuri atuh geus we idza matabnu adam in qata'a selesai mantap nikmat maut eta geunaheun prek segala rupa prek jadi tinggal orang menikmati hasil amal orang eta si sok dicaritakeun bahwa di jero kubur teh cenah sepi di jero kubur teh cenah poek di jero kubur teh cenah sempit bohong ternyata di jero kubur teh rame ngeleuwihan ti mall wae di Tangerang rame bohong lamun di jero kuburan teh sepi bohong lamun di jero kuburan teh poek bohong di jero kubur teh ternyata rame luar biasa kaparanggi ku urang di jero kubur teh jeung nu ngaran Remi gaple kreditan jeung kamari nonton main bola araya kabeh araya lah tah kuari geus dibejaan ngaji pendi bahwa di jero kuburan teh rame kumaha kira-kira daek Masya Allah lamun urang lembur mah urang lembur nutu masantren teu ngaji ditawaran maot embung teh wajar lantaran nu bakal ka kubur teh babaturan manehanana nu karitu panahi urang mah mun maot kapanggih jeung kitab jeung salat hajat jeung salat tahajud masuk tahajud emang kaparangi jeung nu ngaran sodako eta teh akan dibentuk-bentukeun di jero kubur teh ieu saha ieu kasep amat oh abdi teh cenah ieu teh salat Masya Allah karim ieu saha ieu kasep amat abdi puasa hari ieu abdi sodako hari ieu abdi tahajud kan senang tau orang di jero kubur kaparanggih dumantak para aulia Allah para solihin mah maot eta nikmat kapanggih di jero kubur ku Haji Pendi ieu saya jore amat ya oh iya abdi mah sok lamun jualan karung dioplos ieu nu jore ieu bohong nu ieu menipu ieu nu ieu tah ieu menyedekeun si Mbak araya kabeh bakal kaparangi di jero kubur ternyata rame Masya Allah ramekeun jero kubur ku urang supaya urang betah di jero kubur ramekeun ti ayeuna jang batur-batur urang lamun urang datang ka jero kubur tilu nu milu nu dua balik nu hiji makan milu bae amal urang ti mimiti di jero kubur milu ngabarengan urang moal pisah
kajen kukumaha terus we ngabarengan nu paling bahaya engke ketika dibahas urang kan iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam cek Kangjeng Nabi tepan aya yaumil akhir teh hartina poe terakhir nu mantak disebut poe terakhir la laila ba'dahu eueuh peuting ka ditu mah beurang bae geus eueuh poe Sabtu jang gajian eueuh jeegle na geus eueuh sia masalah setik batu wajar we eueuh sepotek eueuh cinglu geus tinggal poe we ka ditu eueuh peuting disebut yaumil akhir. Urang percaya ka Kangjeng, percaya ka yaumil akhir. Nah, iya ketika kiamat engke dihudangkeun deui ba'ats ngaranna digiring urang ka mahsyar. Mahsyar ketika Kangjeng ditaros, ya Rasulullah tepatna mahsyar di mana? Cik Kangjeng Rasul di Yerusalem Masjidil Aqsa. Di berbagai negara, Baghdad, Turki, Yaman, Indonesia, harudang kabeh digiring kabeh ka mahsyar. Urang dieu dihudangkeun ti kubur berangkat ka mahsyar. Tempat kumpul. Ya Allah. Mantap. Kuari kudu geura kayahokeun heula jalan-jalanna besi nyasab engke ke lain ka mahsyar ka kadi itu di ka Baduy bahaya ngajauhan tah ieu mahsyar Kangjeng ditaros ya Rasulullah hari eta berangkat ka mahsyar teh naik naon ya Rasulullah Kangjeng nyarita nyarios ngawaler saur Kangjeng jelema berangkat ti lemburna masing-masing menuju mahsyar teh beda-beda wa minha di antarana aya anu arraqibu naik kendaraan bangsa Timur Jaya naik kendaraan waktu jana naik kebo kebeneran kebona meulina kurang beres tengah jalan ngegedeprok kebona tuh Masya Allah bangsa kiai-kiai anu ngalaksanakeun korban jeung sedekah ar-raqib naik kendaraan wa minha al-masyi ala rijlaihi aya anu lempang suku tidak ka Yerusalem Masya Allah karim tapi aman datang sebab make amal perbuatan ayeuna wa minha aya anu berangkat teh ala wajhihi beungeutna di handap sukuna di luhur ya. Coba bayangkan ke orang suku di luhur banget di handap ya karim Masya Allah renung-renung ku urang ucapan junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mumpung urang masih kene aya kesempatan jang tobat ka Gusti Allah urang lamun ngarenungkeun eta Masya Allah moalila maot teh anu isuk-isuk sehat lohor maot lohor sehat asar maot lamun geus boga amal bagus bahkan gini nah iya ya anu make beungeut ka ditu lempang teh nu paling bahaya wa minha di antara anu lempang teh deui ala suratil qiradah beungeutna kos monyet apa lahirna di ditu belah ditu
solehan lain diganti beta begitu ku Gusti Allah jadi monyet sanajan di dunia geus jadi haji cara si eta monyet bae ustad misalnya tuh monyet bae pedagang monyet bae nah kumaha kang jeung eta teh bisa diganti jadi monyet saha wahum az-zunat etala pezina nu di alam dunia na daek ngalaksanakeun zina tetobat jana ka Gusti Allah hudang ti kubur digiring ka mahsyar ala suratil qiradah na'udzubillah min dalik renungkeun ku urang engke bakal kaparangi urang hudang di kubur toel ku urang ya lain mana Haji Pendi kan mohon pan banget jadi kieu tuh ayo coba deh kumaha eta makan lain lalagan Masya Allah kan wa minha di antara anu bakal kapanggih ya akhirat digiring ka mahsyar di tempat masing-masing teh ieu rupana ala suratil khanazir rupa celeng rupana rupa babi bae kumaha ya Allah ya Rabb saha eta ya Rasulullah nu rupana rupa babi teh eta mah horenganan alladzina yakuluna suhta wal muksa jelema nu sok di dunyana ngadaharan haram ngadaharan pajeg nyanggakeun sadaya-daya nu sok ngadahar pajeg teh saha ente bae nu nafsiran heula moal disebutkeun di dieu tah babaturan Ki Nur Jaya ge aya nu sok ngadaharan pajeg nu sok ngadaharan haram tuh engke bakal rupa khinzir Masya Allah beureun nu sok ngadaharan pajeg mah pamarentah di urang wallahu alam tapi aya anu teu ngadahar apa anu ngadahar terserah pamarentah ngan seperti kitu beta wajar lamun camat bupati gubernur kanaraka rupana rupa khinzir wajar ieu mah Ki Nur Jaya rupana namanya rupana babi usul Ki Nur Jaya ieu rupa kunaon jadi kieu pernah kasumbang pernah kasumbang ya Allah ya Rabbi anas gede henteu ya Allah rengenan berubah jadi babi lain karunya itu mah geus ditih heula jadi babina ya jangan zakat tilok pan nah ieu ulah dirugikeun diri urang ku hal-hal anu sepele lantaran kiai teh kapan dibere teh tina pajak tidak pajak ulah boga sakadar gabejaan bae lantaran ieu pajak teh mun dicaritakeun di negara Indonesia mantak muringkak bulu urang nyaritakeun seputar negara Indonesia nyaritakeun tentang perpajakan tentang kitu APBD negara pohara anu tertera di kabupaten sakitu nu henteu dicatat da mah wallahu alam ih negara makmur jasa negara urang mah ieu negara mantak padengsek-dengsek hayang jadi bupati hayang jadi gubernur kabelah ditu hayang jadi presiden lantaran di jerona pohara keun bae urang mah bagian nu teu nyahona bae urang mah bagian ngararaji sebab lamun urang disuntik dibere nyaho bakal marudah hayang demo bahkan hayang perang kiai-kiai anu haju bertekuk lutut kiai nu teu nyarahun jero-jerona nagara mun nyaho jerona negara bakal ijid ka negara urang neuleuh pamarentah sapatuna herang bajuna bagus dasina ngambay di jerona mah pan meureunan termasuk jelema ahli neraka nu sabenerna mun nyaho emang kumaha gitu koruptor mun ku urang ditataan hiji-hiji Masya Allah di Indonesia
nyana cek nyana teh so amat emang sekali-sekali aing osok so di hareupeun sia wajar nyaho jasa salah kuda apa nyaho jasa coba nyaho jasa seputar jelema anu mantan-mantan negarawan nu kuari ngararaji aya mantan Polda Kapolda dan lain-lain sebagainya nyaritakeun keberadaan negara memeh kitu ge geus nyaho ieu tah badak heran kalau makin Nurjaya masih kene dae ka pendopo gitu tah heran ya maca sholawat di mana horeng aduh Gusti Allah doa urang-urang bae negara teh urang sebenarnya santri ya ibu-ibu anu teu nyahonan naon eta penegara-negara namun geus eueuh ibu-ibu nu lalugu santri-santri ustad di negara bakal kumaha meureun tah geus kajian tawa negara mah ieu tah digiring ka masyar pikiran ku urang pikiran tak kurang rupa monyet aya anu rupana rupa babi aya anu rupa kadal aya anu rupa teh rupa buaya buaya mah loba meureun nya ya ieu mangsa buaya darat mah lulu ja Gusti Allah doaku nah renungkeun ku urang Gusti bakal seperti eta ngahijilah di mahsyar ngahiji di mahsyar tidinya aya jembatan menuju surga lewat neraka jahannam ngaranna Shiratal Mustaqim ayat 3 posna wakila ayat 7 posna nanjak 1000 tahun turun 1000 tahun ke nanjak deui 1000 tahun turun deui 1000 tahun kaji pendi mah barang nanjak ka keselan ngaguju berarti heula kesel sakjana aing mah harapan datang ka ditu ya Allah ya Rabb tah timbang amal heula mizan wa nad'ul mawazinal qist Allah nyieun timbangan timbang amal santri mah pokona mah timbang salat plek puasa plek bagsa ngaji plek guys nasihat eueuh sorga Haji Pendi timbang salat bagus gitu Haji Pendi puasa mantep Masya Allah hebat haji hebat luar biasa Haji Pendi ya Allah ya Rabb zakat osoklah setik pak iya hebat pasti bohong ayah setik bohong oplos kayak ngejengkit menganiaya para pedagang geus lempeng ya nyana lagi geus bingung asana berat ka ditu aja timbang kagorengan anak ambalaya datang ka ngelehkeun kabagusan diputus nama seorang manusia Haji Supendi keputusannya mesti jahanam lo penting kagorengan seperti eta lah ikan keur ngagambarkeun timbangan kumaha mun kafir makan eueuh tama mukmin mah bagus goreng geus mun bagus ka dieu mun goreng ka dieu kafir makan eueuh kabagusanana tapi tetep we ditimbang ngan ditimbangna sakaligus kafir mah ditimbangna sakaligus tur diurut per provinsi atau per negara bahkan wakila per umat dihijikeun sakaligus lantaran eueuh kabagusanana dihijikeun sekaligus seluruh kafir Protestan, Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu dan lain sebagainya dihijikeun blek goreng kabeh sebabnya nama eueuh imanan langsung we di neraka abadal abidin wa amadal amidin
harapan bakal dicabut deh. Ini saya terus taman digodok dibelem terus harapan cerik sakit tuh cicing sakit tuh. Masya Allah kan ayah jebani ini masanajan kanaraka ayah harapan ayah maksudnya sanajan kanaraka jana lamun geus beak mah dosana geus beak dosana dicabut tetap dicabut nunggu seepna dosa. Gitulah gambaran yaumil akhir ke terakhir sekali jelema nu ka sorga aya anu sakilat ka sorga plek 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 sakicep aya anu kos manu ka sorga teh aya anu kos kuda aya nu lumpat aya nu lempang aya nu habuan ngesod tapi datang ke sorga aya nu tadi teh naik ke harapan golepa turun golepa nah lain gede mikir sih atuh seperti eta lah lalakon urang teh. Awaluhu Jibril, awal siratal mustaqim malaikat Jibril, wa wasatuhu Mikail. Di pertengahan malaikat Mikail al-Amin. Manehanana nu bakal ngecek keberadaan amal-amal urang. Pos-pos tersebut nu bakal didatangan ku urang, tidinya bakal dicek ku malaikat Mikail. Lulus masuklah ke surga. Gitu gambaran hirup setelah hirup kurang maut, setelah maut bakal seperti eta. Asupkeun ke jero hate supaya aya renungan-renungan. Santri mah geus biasa dibaca ku santri. Ai diamalkeun teu pogon. Dibaca we. Tapi ai santri mah kapanggih kan di lembur mah pancarang maca kitab. Mentak kukula dibacakeun ge jang urang lembur na ieu supaya aya renungan-renungan. Ternyata bapak kolot urang, bapak urang, tatangga urang, kawau urang geus maraot, tinggal urang engke bakal terjadi seperti eta di yaumil akhir. Masya Allah karim. Nu ayeuna dibohong-bohongkeun ku kafir, nu ayeuna kumanehanana diomong-omong teu percaya, nu ngaran neraka, nu ngaran siksa. Nah, engke maka deuleu ku mata. Neraka nu ayeuna dibohongkeun kumanehanana gok katingali. Siksa nu ayeuna nyana teu percaya kaciri engke mah. Walaupun orang ayeuna iman tapi siga henteu iman. Lantaran dicaritaan haram-haram teh terus bae. Walaupun orang percaya seakan-akan teu percaya, engke mah bakal terbukti. Nah, ilah nu anta kudu keur hirup kene urang kudu manteng ka Gusti Allah, ka gambar engke gambaran-gambaran akhirat teh. Supaya mun geus kagambar aya ngerenyed resep ka sorga sieun ka neraka. Tah mun geus aya gambaran kos kitu betah rada deres. Resep ka sorga, hayang ka sorga, sieun ka neraka, embung ka neraka eta geus rada deres tah sakitu teh. Rada encan aya praktek mah rada we deres. Masyaallah karim. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, lamun urang nyaritakeun seputar negara, di negara urang mah subur nagarana, subur agama. Kiai rentul, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, ambalaya kiai nu ngajar di pondok pesantren, di yayasan anu terus dakwah keliling nu mantak. Lamun urang geus nyaho ke berbagai negara, paling ngeunaheun di Indonesia. Di Indonesia mah nikmat ngeunaheun. Di negara luar malah sakikituna bae. Nya tah ieu
agama di urang we hirup nu sabenerna mah kajian ting Wahabi kuari terus-terusan geus boga radiona geus boga rekamanana geus aya strategi nanyana jangan Wahabikeun di Indonesia tapi tetep bae hese di Indonesia mah kurang kumaha Muhammadiyah neuk ngawahabikeun Indonesia geus sabaraha triliunnya na tetep bae teu bisa hese eta ieu istimewana di urang beureun kula sabab loba wali-wali Allah Subhanahu wa taala hese kuari mah dua serangan teh Syiah wah ambalaya kaji kula menjetilok bingung-bingung tiba heula tah mah kos kitu menundek ngawahabikeun anu endek nyiahkeun tiba heula tapi ja buktina mah biasa bae kamari ieu keur diharamkeun ziarah zaman Gus Dur ku Amin Rais oh jelema berduyun-duyun ziarah teu eureun-eureun orok-orok di bawah ziarah bingung Amin Rais malah diurakeun ziarah teh pararinu kuari diwahabikeun jelema kuari nu malah santren loba jasa ambalayah kuari nu malah santren Jawa Timur Jawa Tengah diurang ieu geus hese deui bahkan anu mengakui asup Wahabi Bekasi Karawang geus sababaraha urang datang ka kula nyana berubah kuari menjadi ahli sunnah wal jamaah gerak Allah hese nah ulah sieun urang bae biasa ya kajeun cenah komo lamun gerakan-gerakan Wahabi gerakan-gerakan Syiah hanya untuk membobol dana urang mah teh nyahokan jerona kan di antara aya gerakan Wahabi teh adi kula Yogyakarta nyana jebolan Madinah sok aya alumnian di reuni di dia di puncak se-Indonesia nasional jerona mangan sakadar ngabobol duit negara percis atau duit itu duit Arab percis ongkos perkumpulan pondok pesantren silaturahmi Haji Nurjaya baik itu ya teteh maksudnya masalah lain silaturahmi ngajinya pada orang memangnya ongkos gitu baik tuh sakadar sakitu ya Allah ya Rabbi antepkeun wae kayak eueuh dengan sendirina aya ngaji musiman aya silaturahmi musiman aya organisasi musiman lain anyar asal deuk aya gerakan-gerakan di negara pasti kos kitu lamun nyaritakeun seputar pilpres kuari rame nu sabenerna mah rame ieu can aya calon mendak pula tadi usul kumaha mun Ki Nurjaya urang jadikeun presiden maksudna lagi tah daftar ka ditu nunggu pugu Jokowi, Prabowo kemudian dan lain sebagainya insyaallah ke aya geus bae ayeuna Ki Nurjaya langsung daftar calon presiden datang ka ditu langsung diborgol teu pugu teu karu ya Allah ya Rabb nah oreganan para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah hirup teh diatur melalui Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabada Kangjeng Rasul teh aya di zaman sahabat khairul qurun qarni sanggeus qarni teh mayalihi zaman sahabat di zaman sahabat zaman Sayyidina Umar aya sahabat salatna cepet jasa sallallahu Assalamualaikum barang doanya ngalengis-lengis ya Allah ya Rabbi hampura dosa abdi segala rumun bahasa urang mah panjang doana kula gitu talar eta Sayyidina Umar di dieu ngadengkeun we di sisi ya Allah ya Rabbi hampura abdi segala rupa dosa abdi teu aya deui pamun tayangan diwalti ka Gusti hungkul lamun abdi geus dihampura beureun abdi teh dikasorgakeun abdi menta bidadari Gusti geus ulah hiji bidadarina kumaha Gusti we janji Gusti sawat eta Sayyidina Umar kieu bae langsung dijiwir we udang sia Sayyidina Umar udang aya naon aya salat sakeureung enggak doa kebal Sayyidina Umar teh hantem-hanteman menta teu pantes yang menta bidadari ayo salat cepet geus kudu kuat tuh salat anu bener ke kakarak menta ieu mah salat totat ayo menta kieu bae percis kos urang Cisoka percis
ayo wiridan kotepat ayo mentap segala dagang maju segala hayang beli mobil hayang ganti mobil mun aya Sidina Umar ibu budak kudu dikampak gitu di zaman Sidina Umar seperti kos gitu ayo sia cek Sidina Umar salat deui sia iraha baik wae kayahoan sia Masya Allah cari nyana salat deui teh isuk da teh julek-julek beus Sidina Umar aya eueuh sia Sidina Umar eueuh Sidina Umar kaya nyana salat deui kitu keneh we watak beureun teh nya heuh beureun asal urang caringin beureun teh tah salat deui nyana cepet jasa aju ngadoa deui dasar serenteng bae teh Sidina Umar teh kamari mah hiji doang ieu na ieu dicekal ku mah dua hayu sia keur ngadoa deui horenganan Sidina Umar mah batinna mukasyafah eta sahabat teh di masjid Sidina Umarna di bumi katingalieun ku Sidina Umar budak salat deui cek nyanda ieu ku aing dideleukeun wah teu beres persis papatong caring ini mah berkajawan ku Sidina Umar ya Allah ya Rabb nailah keistimewaan Sidina Umar anu geus mukasyafah lamun suarana di Madinah kadenge kayaman ku para sahabat-sahabat nu neuk perang berarti lain sambarangan Sidina Umar nah lamun Sidina Umar seperti eta urang kuari hadiah ka Sidina Umar ila ruhi Umar atuh meureun kanyahoan ku Sidina Umar mantak sih ada ta urang mun hadiah ila roya ashab make ashab lamun teu make ashab ke Umar tatangan udah datang tuh ulah cara Sidina ulah seperti Sidina Umar nu kukula dicaritakeun aya seorang anak Habib hiji-hijina Habib boga anak kasep wih luar biasa ulah neuleuh ka dieu jauh atuh urang lamun nyaritakeun kasep lah lamun nempo ka dieu ya Allah asalna sempit dunia tah ieu mah kasep tapi lamun Allah geus mere ilmu makrifat nyana dibere ta ku Gusti Allah berangkatlah ka Cirebon di Cirebon aya petunjuk di dinya aya jembatan handapeun jembatan eta guru maneh nyana luak liuk barang di deuleu jadi mah tukang sol sepatu cek jana ieu tah lain tapi sesuai jeung petunjuk mah ja ieu akhirnya jana datang kan kalinya assalamualaikum cicing bae teh tukang sol waalaikum cicing bae 3 kali assalamualaikum salam naon abdi rek gugur ngesol sia ya lagi kaget di pan kiamat segala lantaran yakin iya guru aing terus bae dicarekan ge terus bae mohon supaya dididik akhirnya lamun dek dididik ya masalah sok sakedeung dididik maghrib salat maghrib didinya jalan ke mushola ya sekitar 300 meter lah sholat jana biasa sholli fadl maghribi anak Habib umurnya maka 17 tahunan Allahu Akbar di jero hate teh di jero hate nyana mikiran ke eta guru aing cek teh aya ikrasakeun rupana jadi tukang sol padahal mah berarti wali eta nyana eta kakarak sakitu doang aya nu nampiling suager mah ya Allah cek di deuleu ku nya eueuh jelema di deuleu kitu tukang sol jaker kieu bae teh salat deui bantak besi aya tukang sol eta berarti guru eta tiada eta Masya Allah nah iyalah nyana balik deui salat deui kadua kali salat Allahu Akbar inget ka bapana lantaran geus setengah bulan nyana ninggalkeun Jakarta lantaran aya petunjuk ingat Allah Akbar tampiling deui 3 kali kakarak jana teu bisa salat di deuleu itu aki-aki mah di ditu bae
eta teh nu dimaksudna mah sakitu jauhna 300 meter bisa nampilingan murid mantak besi aya kidur aya katampiling jurig teh nu nampilingan tuh seperti eta nah iyalah diatur ternyata hirup urang teh diatur ku Kangjeng Rasul sahabat di zaman sahabat mah setan teu bisaeun ngagoda lantaran cek Kangjeng Nabi kabeh adil para sahabat mah kulluhum udulun zaman tabiin setan teu bisa ngagoda ampuneun setan embungeun jeung teu bisaeun we ngagoda teh sanajan kagoda paling sedetik 2 detik semenit 2 menit selesai deui percuma cek setan digoda ge zaman Kangjeng zaman sahabat zaman tabiin setan teu bisa ngagoda terus atbat tabiin terus ka dieu gede pas zaman Kinurjaya Masya Allah bersahabat dengan syaitonir rajim bersahabat dengan setan Masya Allah karim ieu zaman urang ayeuna zaman digaroda ku setan cacak-cacak eueuh ahli-ahli Allah nu berpangkat solihin pangkat wali endek saha nu ngalalempeng baheula Sidina Umar mah seperti kitu geus puguh Sidina Abu Bakar geus puguh Sidina Ali kabelah dieuna zaman tabiin terus atbat tabiin ge masih baragus keneh zaman kamari urang zaman guru-guru urang aya keneh nu ngalalempeng mun ayeuna geus eueuh ahli-ahli Allah deuk kumaha saha nu ngalalempengna geus eueuh nu wani nyaritakeun bunga bank haram-haram acan eueuh nu wani nyaritakeun kredit haram eueuh nu wani judi haram eueuh nu wani nyaritakeun korupsi haram deuk kumaha atuh eueuh nu wani ku ari lamun zina haram ambalayah di Jakarta berkeliaran ayeuna setelah keramat tunggak teu aya ulah berarti disangka eueuh berkeliaran ayeuna di Jakarta terus sampaikeun ka Karawang sampaikeun ka Bekasi kumaha cenah ka dieu atuh ka dieu mah emang urang dieu ieu terus ka dieu Masya Allah karim nah kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakum renungkeun permasiatan nu ku urang kuat dilakukeun urang bakal baas bakal digiring bakal kumaha tingkah lempang orang di kuburan orang masing-masing ka mahsyar apakah normal orang sementara panon poe ngan samael walaisal murad bil mail mailul ma'ruf lain mail anu dikanyahokeun samael di falak tapi eta mah sakahalah sakada sakieu tah panon poe ayeuna bae ayeuna nu sakieu luhurna panas atuh komongan sakieu. Ya Allah ya Rabbi eta bakal terjadi itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nah urang lamun nyaritakeun seputar para solihin para ahli-ahli Allah horeng di Indonesia ge aya kuari awewe istimewa kaistimewaanana kanyahoan kuno hebat kulawangan sagadar boga dongeng na hungkul nyana aya di Madura tapi pas bulan puasa kapanggih di Baitullah awewe ditelepon lah bahwa ibu hajah anu aya di dieu ternyata di dieu mah henteu naik kapal teu naon aya keneh eta di Indonesia awewe eta Masya Allah karim akhirnya dipermasalahkan kayak teliti punya teliti eta awewe ternyata orenganan bener kadang-kadang aya 3 tah mun deuk kawin tah kita judin eta tah mantep tah aya 3 tah urang osok nyaritakeun lalaki bae lamun Habib Lutfi kamari aya nu mawat di Mekahnya Nabi ngurusan di Mekahnya nama di Pekalongan bae teu aneh lalaki mah mun baheula Habib Umar mukakeun jendela nyana kieu innalillahi wa inna ilaihi rajiun telah pulang ke rahmatullah Habib anu kadeulir rohna namun Mama Sobari keur jamiahan ningali ka luhur wow roh Mama Ilyas naik ka luhur kadeulir roh Haji Pendi mah kadeulir bantengan ka ambe pernah
eta gitu bangsa lelembutan teh ka ambe kunyana mah di dirina sorangan deui sama puak ngaranna atuh memang teu beres cenah mah tah urang mau jarita ke Nabi Lutfi ge moal katotor ge lulunya anana coba ge geus kabarieu zaman Gus Dur leuwih artina teu katotor kuari Nabi Lutfi kumaha seperti eta keur namu di imah kula duaan nuanian duaan we kula dihareup teu ngomong kula da ngomong naon ka nyana teu nanya kula teu nanya kararieu bae ieu mah di luar nyana mah mun ka jero bangsa disintrek lah teu beunang terus 5 menit 10 menit teu ngomong maksudna deuk ngomong naon atuh nyana teu nanya kula teu keluar 10 seperempat jam lah innalillahi wa inna ilaihi rajiun geus sakitu di lawang eta terus malik sini sekian ada berita meninggal enggak belum ya teu lila bangsa 2 menit ya kini Masya Allah Fuad Cirebon meninggal leuwih heulaan nyana nyahoana deuk kumaha coba leuwih heulaan nyana mantap lamun bangsa Ki Nurjaya ye datang ke Habib Lutfi geus kaambeu bau mayit kayaknya ini si mah komo ya mah bau bentek jasa ya mah lah iya keur carita seputar ahli-ahli Allah maksudna kumaha bunga urang masih keneh aya jelema-jelema nu nahanan di negara urang anu sarsup ka mana-kamana tah aya hiji awewe anu lantaran hirup keneh moal dibejakeun pernah ka Cilongok 2 kali pajar kula mah jelema biasa bae nyana dititah ku hiji jelema ka Cilongok ngobrol aja jeung kula korenganan jelema istimewa eta tah wiridanana tilok loba wiridan carana sholawat doang maca sholawat doang ngan nyana mah lamun maca sholawat terus bae geus leuwih bae ti 100 kagambar Kangjeng Nabi asa plek bae asa aya tuh sia mah ngabohong bae tolol atuh ya naon maca sholawatnya kagambar kuntilanak ya mah lah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah jelema aya nu mantengna kana dunia nu dipikiranana per detik per menitna aya pendidikan bae pendidikan aya nu akhirat bae akhirat macem-macem ieu engke bakal dirupakeun ku Gusti Allah ketika urang digiring ka mahsyar nah pikiran ku urang ketika urang dibaas hudang digiring ke mahsyar bakal kumaha urang eta nu jadi masalah nah iya aya awewe ngorakene ieu ngorakene teu terlalu kolot Masya Allah karim hebat dah luar biasa nah kahebatan eta awewe saeutik tilok sare peuting nyana mah tilok sare peuting asal bada Isya bae hajuna degetan salaki nyana mah geus make parfum teu make BH geus teu make jeroan langsung degetan salaki bae nyana nawaran ka endeu ka takon urang si sok mah tilok nawaran tilok nyana mah malah masalah ki endeu can mandi ke sagedeung ambo geus bau kadal kieu eta hebat nyana mah asal bada Isya geus rapi bersolek keur matu manis gelis kemudian bersolek luar biasa nah nyana ngadegetan salaki huhahehe pokona mah dihareup geus ngajebleh we kitu tah tuh sia mah balik ke di pondok mah malah cenah kunaon balik kiai cenah ngomong ngajebleh gitu geusan mondokna iya kapagi kukula di Mekah ge ya Allah ya Rabb nah eta awewe ternyata horegan ahli sholawat baca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mantak naon atuh kurang diturutan kuari kurang lobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Sabaraha cenah kieu lobana? Ulah loba-loba 4.444. Tuh coba haju seuri mah. Aduh cek dia wal kaburu nyeuseut. Wal kaburu nyumbat. Lamun loba teuing geus 444. 44. Sila kudu dibodem. Opat masih kene loba kene wae. Tetapi ternyata terakhir paling istimewa mah eueuh deui iwati maca kalimatun thayyibah la ilaha illallah eta bae nu mantak eta paling istimewa lantaran sapoe sapeuting teh 24 jam. Ternyata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah eta teh hurufna 24. Per satu huruf yukaffiru sa'ah bakal ngaparatan setiap dosa 1 jam. Urang dina 24 jam 1 hari 1 malam aya dosa-dosa nu karasa anu teu karasa, nu karasa langsung bebeja ka Gusti Allah, nu teu karasana bakal kakafaratan ku huruf la ilaha illallah. Geus pokona mah sapoe sapenting 24 jam huruf la ilaha illallah teh 24 geus ulah loba-loba macana sapoe hiji bae zikirna la ilaha illallah geus. Pan sia pan teu dua-dua acan lah cak kiai geus cukup eta. Hiji bae geus. Budak ancin jasa. Kalimahna ayat 7. Kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah eta teh ayat 7. Lantaran ieu neraka lawangna ayat 7. Geus lamun kurang dibaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah per kalimah eta bakal ngahalangan pintu neraka. Iyalah keistimewaan la ilaha illallah. Nah, dimantak langsung kula tadi maca la ilaha illallah dikhusus genjang Ibu Umriah lantaran nyana mah selalu hadir. Aya naon-naon di Cilongok cek pamajikan kula cek Ibu Haji. Barang nanya teh ka anak-anak Ibu Haji ka mana teh jangan maot. Ih, cenah puguh maot, masyaallah. Eueuh nu ngabejaan waktu maotna kaget. Nah, iya Ibu Haji Umriah mun haol mun naon selalu ka Cilongok pas ditanyakeun maot kageteun. Ibu Haji teh langsung hadiahan tah ieu make la ilaha illallah. Mudah-mudahan la ilaha illallah nu tadi dibaca jadi atakah pikeun anjeunna, jadi tetebusan neraka pikeun anjeunna, jang kebahagiaan pikeun anjeunna. Nah ibu bapak geus bae pokona mah minimal ba'da salat maca la ilaha illallah hurufna 24 jang ngaparatan 24 jam sapoe sapeting. Eta kalimahna ayat 7 jang engke nahanan pintu neraka anu 7. Baca unggal manteu salat la ilaha illallah minimal 3 geus sakitu bae geus. Ulah opat-opat acan besi gering. Nanti lu la ilaha illallah. Ya Allah ya Rabb. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, hampir simkuring moal ka dieu tadi nama patali jeung kesehatan, tapi inget ka almarhumah, inget ka kita Judin teh di Cilongok baheula. Kula leutik keneh inget jangan mah beuh nu mantak inget lantaran eta jala di pondok ngabeng-breng bae nya nama. Jala nya mah jadi hobi jasa teh ngajala teh jeung meunangan lain cara Haji Pendi. Nya mah asal ngajala meunang, asal ngajala meunang we. Pokona mah asal ngajala teu meunang meuli nya mah. Jadi caina loba pan baheula laukna ge loba, hobi jasa. Mata kula keur leutik inget bae asal liwat bae ka pondok eta, pondok Haji Mang Tajudin di lebat ayat jalaan. Hobi nya mah. Nah aya nu hobi ngajala aju menang, aya nu hobi maling jala ieu. Anu maling jala. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah.
malam ieu mah ngajina sekedar jang renungan patali jeung kamaotan. Coba renung-renung setelah orang asup ke kubur, amal orang milu ngaramekeun di jero kubur, amal-amal ibadah orang, amal maksiat ya milu ka jero jang renungan-renungan orang. Kemudian engke bakal dibaas, dirupakeun ku Gusti Allah seperti tadi gambaranana, bakal aya mizan. Setelah eta ngajembat di jembatan Shiratal Mustaqim. Lamun kula sehat tur dikerjakeun ku Gusti Allah, mun teu capek ke malam naon gara urang haul malam Kemis, mun teu capek jeung sehat insyaallah ke ka caringin ieu mah sakadar tadina malah moal. Nah ieu sakadar jang sebuah renungan tadi direnung-renung geura ku urangnya. Sakitu bae mau izoh dina malam ieu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Ya Allah ya rabbal alamin, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ij'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran. Allahumma inna maghfirataka arja min amalina wa inna rahmataka awsa'u min dhunubina. Allahumma ilam nakun ahlan an nablugha rahmataka fa rahmatuka ahlun an tablughana li'annaha wasi'at kulla syai'in ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya hadiyal mudlin wa ya rahimal muznibin wa ya muqil asaratil asirin wa ya mujibas su'alil abidin. Irham ya Allah, irham ya Allah, irham ya Allah abdaka min dzal khatil azimal muslimina kullahum ajma'in. Allahumma ij'alna ma'al akhyaril marzuqina alladhina an'amta 'alaihim minan nabiyyin siddiqina wa syuhada'i was shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.